Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kaasih Nu Teu Kawates. Dumasar carios padamelan Rasul-Rasul pasal 10 ayat 44 dugi ka ayat nu ka 48. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka 45 anu unggalna kieu. Urang Yahudi anu geus sakapercayaan anu ngarencangan Petrus ti Yopa hareraneun dumeh nu lain bangsa Yahudi oge ku Allah dipaparin Roh Suci. Para mitra, hal nu matak pikahelokeun ti hirup sareng palayanan Gusti Yesus nyaeta kaasih nu taya wates wangena. Sing saha wae naon wae kasang tukangna dipikanyaah ku mantena. Gusti Yesus Kristus ngahadirkeun Allah nu mikanyaah sacara nyata dina hirup sadidinten. Kaasih kanyaah Kristus eta oge anu dinyatakeun ku Ibu Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela sareng nu sanesna. Para mitra, dina carios nu dicatet ku Lukas nalika Rasul Petrus nuju masihan panyaksi perkawis Kristus, Roh Suci dikucurkeun ka jalmi-jalmi nu teu disunat. Hartosna jalmi-jalmi sanes urang Yahudi. Aranjeunna nu teu disunat ieu oge nampi kurnia Roh Suci dugi ka jalmi-jalmi nu disunat janten arolohok. Aranjeunna ngajarenghok margi geuning Kristus teh teu tiasa diwatesan mung kanggo sakolompok jalmi wungkul. Kitu oge sareng kawasa Roh Suci nu tiasa midamel ngungkulan wates-wates sekeseler atanapi agami. Taya saurang-urang acan atanapi agami nu tiasa ngawatesan kaasih atanapi kanyaah Gusti Yesus Kristus sareng kawasa Roh Suci. Allah dilebet Kristus sareng Roh Suci bebas sareng murba. Kisah atanapi carios nu dicatat ku Lukas ieu ngainspirasi urang pikeun bebas sareng midamel berkarya tanpa wates, tanpa aling-aling sakumaha nu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus sareng dituturkeun ku Ibu Teresa, Mahatma Gandhi sareng oge Nelson Mandela. Aranjeunna ieu teu gaduh emutan kangge janten inohong atanapi tokoh nu ageng dina sajarah. Aranjeunna mung midamel hal-hal nu luar biasa sareng nu tos sakedahna nanging dibarung ku cinta atanapi kanyaah nu ageng. Aranjeunna anu tuladan Gusti Yesus sareng hirup aranjeunna janten inspirasi kanggo sakumna jalmi. Kaasih kanyaah aranjeunna teu kawates. Hayu urang ngadoa. Kapangersaan jeung Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali peperih kanggo abdi sadaya supados anut sareng nuladanan Gusti Yesus dina mikaasih mikanyaah kasasama. Kaasih Gusti nu teu kawates taya wates wangena kanggo sakumna jalmi. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten sareng ngahadirkeun Allah nu mikanyaah ka sakumna jalmi. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.